Yustahabu disunahkeun naon ayyuqra'a yenta dibacakeun indal muhtadhari disandingeun jalma anu keur sakarat naon suratu Yasin, surat Yasin. Jadi sunnah disandingeun jalma anu keur sakarat dibacakeun surat Yasin. Inget kada sapertoskeun ieu hukum sunnah qala ngucap hukana ieu da saha ashabuna ulama urang sadayana di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i. Wastahabba sareng nyunahkeun sahabatu tabi'in sebagian ulama di kalangan tabi'in surat ar-ra'di kana surat ar-ra'di aidon deui. Sebagian ulama tabi'in nyunahkeun deui macakeun surat ar-ra'di tujuanana naon? Saur sebagian ulama tujuanana teh nyaeta litas hilil khurujir ruhi supaya ngagampangkeun kaluar